Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka kolebat deui temong sidik jadi manusia malah siga nu gadeukeutan ayeuna mah. Andi beuki ngarapetkeun awakna kana tangkal pecutna geus sadia pikeun digunakeun kolebat. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana Andi magagamekan nuju juringkangan beuki deukeut sarta sidik bari jeung cungas cingeus tetela nurek laku demit ti bongohna. Tapi teu ku hanteu dedeureun jadi beuki poek pangaruh bulan sapasi ngadadak leungit jirimna katutup ku mega kanel. Jorelat kahareupeunana petalakuna es tuning rancingas naker. Andi ngagentak luncat ngahadang. Tapi can ngayakeun gerakan naon-naon lantaran hayang nyaho saha-sahana. Sedeng nu dihadangna bener-bener ringeus. Sakilat manehna malik bari ngarempodkeun awakna saterusna ngareuneup ngawangun tanda sayaga. Panon merong nyidik-nyidik. Leungeun katuhuna geus ngaragamang kana perah bedogna. Paya Andi ngagero lirih geus adu hareupan mah kakara sidik geuning lain nulian. Jang Andi manawi teh boro reuwas ditanya kalah malik nanya bari ngahehe nu taya lian ti Adria. Aya naon Paya peuting-peuting dipiwarang ku Pak Haji. Andi nanyakeun dibarengan rasa kaget. Nu mawi aya penting Bapak teh Jang Andi. Kitu? Mangga atuh urang kalebet. Andi ngajakan unggah ka imah. Sawios Jang Andi. Di dieu we supados teu ngabarubahkeun kanu sanes. Adria mugen. Sok teu umum Paya mah. Pugu demit ya teh Jang. Demit. Moal naon Pak Jantra oge. Dipiwarang ku Pak Haji. Sanes. Bapak teh dipiwarang ku Nyi Euis. Ku Euis. Andi ngajenghok. Jajantungna motah. Beuki ratug teu beda we ti tutunggulan. Puguh ti tadi ge hatena geus teu puguh. Baranggok oge sidik ku Adria geus teg we timburu goreng nama jojol nyang karuk. Tang tu Adria teh dijurung laku ku Pak Haji Sobana.
Taksiran waktu manehna ngaributkeun teh ya kanyahoan. Ongkoh deui piraku we si Jalal teu uar-uar. Sumuhun Jang Andi. Nu mawi mending di dieu we lah bilih kauninga ku Nya Tarsiah. Adria ngebrehkeun ka hariwangna. Ku kitu teh mah ngaragangan lantaran pamikir Adria teu mustahil lamun Andi jeung Nya Tarsiah teh ayeuna taya hubungan. Sanajan bener cenah Nya Tarsiah teh geus jadi korban si Jakalara. Tapi Andi katembongna sakitunya aheunana. Bisi ieu mah nu matak mending ditiung memeh hujan. Yuk atuh urang di ditu lah di pipir supaya rineh. Andri bari miheulan ngaleos koreleng ka tukang. Gaek panehna diuk dina bangku awi. Adria ge gek deui gigireunana. Aya naon cenah geus teh Pak Iya? Kapan manehna teh geus boga salaki ayeuna mah? Piraku mah kainget keneh ka abdi. Geterna sora Andi semu-semu nu ngageuri. Ku kitu teh mah hatena nu geus ngalingkup teh ayeuna nyarekekeh deui. Teu beda we tinu dideh-del di korehan sina tembong deui raheutna. Jang Andi. Nikah ge. Da nikah kapaksa atuh. Sanos kitu Pak Iya. Ayeuna mah tos sanes-sanesna deui. Eus teh tos kapimiliku batur. Sumuhun kituna mah Yang Andi. Namung da kaemutna ka Ujang mah teu tiasa ical geuning. Atuh lepat ka bina-bina. Teu hade nukang nonggong ka salaki. Paribasa beungeut nyang hareup ati mungkir. Mata kabendon ku pangeran. Andi nyaritana bari ngalieus nyumputkeun beungeutna. Lahirna kitu pok-pokanana, tapi ari batinna mah saha nu nyaho. Ebreh dina geterna sora tetep teu robah. Leres kituna mah. Namung kanyataanana saprak nikah teh nya eus teh tuning teu aya pisan kahegaran. Sapertos nu nguluwut manah ngalang layung. Teu benten we tinu kaleleban. Moal ke mah Pak Iya. Tos karaos senangna mah. Boa moal inget-ingeteun acan ka kuring teh. Kasebut jalma manjang munjung teu puguh hulu buntutna. Andi gancang nempas satengah nu megat raratan. Ngadenge caritaan Adria kitu teh kalah ka matak nimbulkeun ting saresetna kana hate. Ngageuing rasa asihan birahi. Ngahudang rasa katresnan. Anu memang masih keneh nyangkaruk dipendem di jero kalbu. Matak ngagorehelkeun deui katineung nu geus lawas disumput buni disamunikeun. Piraku. Atos Pak Iya teu kedah panjang lebar disawalahkeun pamali. Ayeuna mangga we carioskeun naon kaperyogianana nya eus teh. Andi nempas megat kalimah. Kieu Jang Andi. Anjeunna teh bade dicanak ngalih ku carogena kaleles. Ku kituna palai pendak heula sareng Ujang. Sawios salol oge saurna teh. Mung sakitu maksana teh Pak Iya. Sumuhun Jang Andi. Atuh da moal ge kenging ku salakina. Atuh sulumputan we Jang Andi. Nya komo kitu. Moal kenging ku pangeran margi ngarempak batal haram. Janten kumaha tuh Jang Andi. Adria kawas nu bingung. Carioskeun we moal tiasa kitu. Hawatos atuh Jang Andi. Lepat atuh Pak Iya. Sanes hawatos kitu majenenganana. Nanging bade ngagebruskeun. Geura. Pak Iya lahirna we ieu mah nya. Upama seug kauninga ku Pak Haji atanapi ku salakina. Bisa kumaha teuing balukarna. Tos kantenan ku pangeran mah dibenduan. Teu acan wiwirang ti jalmi-jalmi tangtos numpukna bakal diabdi.
kasebatkeun ngoromeoh istri anu tos kagungan caroge. Leres jangan di, leres pisan. Saat tadi nak bapak mah, jangan di. Hawa tos teh ninggal pamuluna. Mutan teh, upama tos tepama sareng ujang. Tang tos tiasa robi, mual nguluwuting saperos ayeuna. Atuh da katinggalna teh, mani matak hawa tos nakar. Sumuhun, upami diemut kana kitu nama. Nanging kumaha atuh da ayeuna mah tos sanes-sanesna deui. Upami dirempak matak awon temahna kakurung ku pamali. Margi dari sanes-sanes oge eta teh ngarempak batal haram. Leres jangan di. Mung bapak teh bingung. Kumaha nya picariosanna ka Nyi Euis. Nu dimaksad teh supados nyelesar malapah gedang. Margi upami diceplak pahangkeun mah tang tos matak nambih-nambih teu damang kana manahna. Gampil Pak ya. Sebatkeun we teu aya begitu abdina. Oge nauningaeun kitu yen abdi aya di dieu. Henteu mung ieu mah bapak we nyobi-nyobi ka dieu. Bet kalaresan aya di dieu geuning ujang teh. Eta tuh bet wengi-wengi teuing sumping teh Pak ya. Hari ujang. Nyasat susulumputan atuh. Sajabina ti kacang-cang ku gawe teh. Kapan kedah sumput salindung ti juragan haji. Sumuhun. Kumaha waktu saya ributan di Cipancar teh Pak ya. Ani saterusna mengkolkeun obrolan. Ributan naon teh jangan di. Adria rungah ringe. Eta waktos dina wengian euis rendengan. Geuning eta ujang uninga. Nah, aya gitu harita teh. Adria riukna kaget. Angkung ti aya Pak ya. Kapan abdi nu diributkeun anak oge. Nah, teu ngecawis kitu Pak Jalal. Ya andi. Kutan teh. Henteu jang. Si jalma teu nyarita naon-naon. Ari sanes nyaritakeun aya bangsat mah. Abdi harita teh Pak ya. Ari torojol kana tempat raramean. Ari rongheap teh Nyi Itar ti jalan ka sawah teh ya. Harung hahareoh diganggu cenah ku Pak Jalal, katut ku Pak Badra. Nyeteras we duanana diwarah ku abdi. Karah. Nah, atuh sanes teras ka bapak ujang teh. Adria nganaha-naha. Atuh nyasat nu susulumputan atuh Pak. Isin ku Pak Haji baku nama abdi teh. Ya mung eta we jangan di mehan kawalahan harita teh. Jalmi-jalmi mani puriah we diamuk muning. Dan ulah lanjut teras we bubar ketaburan. Adria ditungtungan ku ngahehe. Ingeteun deui kana kajadian harita. Teu ingeun jangan ieu mah. Adria terus-terusan ngahehe. Kapaksa Pak ya. Margi teu aya di jalan. Kanggo nyalametkeun diri. Mangka-mangkapan harita teh. Sareng Nyi Itar. Namung pan teu aya korban harita teh Pak ya nya. Andi bari ngarenyu ari ras kula lampahanana. Kurang-kurang nama matak nyelakakeun ka batur. Saehna we teu aya Jang Andi. Pada teu kedah lumpat harita teh Jang Andi. Moal naon-naon da jalmi-jalmi teh. Upama terangeun yen ujang mah. Paling-paling si Jalal sang si Badra pada mentau ku sadayana. Nyata eta pisan nu diragangan teh ka era Pak ya. Nuhun we ari teu nanaon mah. Rumaos we abdi teh ngadorakakeun ka sararea. Kita betiris geuning Pak ya. Mangga urang kalebet we. Andi saterusna ngajakan asup ka jero imah.
Sawios jangan bade wangsul bapak teh. Margi, iya bilih kabujang wangi teuing. Kulem we atuh di dieu, Pak. Tos wengi bade mulih oge, bilih aya naon-naon di jalan. Nuhun, kana pangasih jangan mung kumaha atunya bapak teh. Melang dirorompok. Kawuwuh deh, bilih kau ninga ku juragan haji. Sawios da caang. Sasi ieu mah moal matak ngatok di jalan. Adria bari tanggah ngilikan bulan nu geus tembong deui. Sanajan bener ngan ukur sapasi, tapi cukup pikeun lumaku mah moal matak ti tatarajong. Nya atuh mugi-mugi we sing atos-atos di jalana. Andi antukna mah ngajurungkeun. Teu bisa maksa nahan. Lantaran kumanehna oge geus kajudi. Mun seug katohyan ku Pak Haji Sobana teh, bisa kumahaeun teuing matak ku jurudna. Ulah-ulah Adria teh moal digawekeun deui. Sumuhun permios atuh jangan bapak tehnya. Adria bari jung nangtung. Nya eta mah kitu we Pak ieu nya. Sebatkeun teu aya we kitu. Andi oge bari jung nangtung. Maksudna rek nganterkeun nepi ka sisi lembur. Jung duaan arinit. Lempangna ngarendeng sarta antare teu bangun rusuh. Ngan barang geus nepi ka sisi lembur, Adria kakara lempangna ngagedig bari dituturkeun ku paneuteub Andi. Satungtung ka tembong keneh mah Andi teh ngajengjen we nempokeun. Bari hate mah kacida ngarasa melangna. Sok sieun Adria kumaonam. Maklum, jajalaneun sakitu harieumna. Lantaran rembat ku tatangkalan gede leutik. Kurang-kurangna boga hate ludeung mah moal aya nu wanieun lumaku sosoranganan. Sanggeus karuhan Adria teu katembong deui. Andi kakara balik bari pikiranna mah teu tentrem. Ras inget kana caritaan Adria tadi waktu nganepikeun talatahna ti Nyeuis. Mun ngagugu hate mah geus hayang blecak we init ka Cipancar. Tapi nya kitu ngan saukur bati hate. Lantaran kalah kumaha oge moal bisa dilaksanakeun. Goreng kasebutna manggihan awewe nu geus boga salaki nu tangtuna oge meureun. Tepungna teh tangtu kudu paduduaan. Komo lamun seug aya nu nyahueun mah tada teuing matak ibur guyurna. Di lain-lain oge aya kasebutna. Kunu layar bibir mah piraku we teu matak nyebar. Oge moal boa dina ngadagangkeunana teh ulah-ulah bari jeung ditambahan kunu lain-lain. Nepi kaburuan imah. Tadina mah manehna teh rek ngoloyong we kahanapeun tangkal peuteuy lantaran tacan ngarasa tunuh. Tiris meusan mah teu nanaon. Puguh biasana mindeng kaibunan kapanasan. Tapi ngadadak manehna ngarego lantaran mireungeuh panto rada engab. Padahal sidik tadi teh ditutupkeunana rekep naker. Ku kituna kalacat we manehna unggah kana golodog. Nu saterusna ngageblus ka jero imah. Ari breh teh. Nyi Tarsiah kasampak keur cendeluk we di tengah imah. Panonna teu wudu mani mureleng ngawaskeun Andi nu kakara ngarongheap. Geuning itar tacan kulem. Andi nanyana bari gaek diuk nyarane kana bilik. Teu acan. Nepi Kang Andi mulih ti mana atuh? Nyi Tarsiah nanya bari neuteub mani ranceb. Wangsul eta nih sakadap di payun. Ieu hareudang duwi ka antep-antepan kieu. Andi rada kuram kireum. Sareng saha? Nyi Tarsiah nanya deui. Nada teu sareng sasaha. Andi teu daekeun terus terang. Tapi ari beungeutna mah teu burung nyiak. Cacakan mun ti beurang mah piraku we teu ebreh beungeutna bareureum. Manawi teh sareng Nyi Tarsiah teu kebat nyaritana. Kalah kateupe paneuteupna eunteup deui manco ka Andi.
Sareng saha? Andi nanyana sewot. Hate mah geus miheulaan deg-degan. Paur ngabohongna ka Dongdon. Manawi teh sareng Pak Iya. Kalius nyetar siah tungkul. Gap kana tungtung kabayana dikucel. Kawas nu keur nengtremkeun hate. Uninga atuh itar teh nya. Andi beungeutna beuki euceuy. Hatena nyeblak lain di kieuna teu beda we ti bangsat nu kapergo. Eta we soantena. Nyitar sia tetep tungkul. Ngadangukeun atunya. Ya mohon da. Nanging da sanes ngahaja. Kelarsan we tadi teh itar ka pawon. Yep jempe. Andi teu nyarita deui. Ari lain ketugna jajantung mah anu terus motah. Keur mah ngarasa era parada. Linyok bohongna teu burung ka Dongdon. Katamah disoksieun kurang hade tumrapna ka nyitar siah. Maklum. Kapan nyitar siah teh kumanehna sasatna keur dililineuk. Tapi nya kitu. Lain samata-mata boga maksud rek ngubaran hate. Paribasa menang kanyeri ti awewe, ubarna kudu ku awewe deui. Lain kitu maksud Andi mah. Tapi manehna teh samata-mata kajurung ku kanyaahna. Dumeh nyitar siah nepi ka ngarandapan nasib nu sakitu pikasediheunana. Harianeun Kang Andi mah. Nyitar siah nyarita deui. Saret ngagiler ka Andi anu keur ngahulang meneng. Naon teh itar? Ya eta Pak Iya. Nembet cenah mulih. Da teu kersaeun atuh da diandeg oge. Saena mah Kang Andi. Reg deui nyitar siah nyaritana teu kebat bangun nu asa-asa. Naon itar? Mun eta saena mah Kang Andi teh kedah ka Cipancar. Bade naon kitu? Apan tadi saur Pak Iya. Hawatos Kang Andi. Itar oge mung ningali lahiriahna we nya teu ngemutkeun mamalana geuning. Asal panger we atuh. Sanaos kitu. Kang Andi mah moal gawok nya nedunan. Sapertos nu tahan harga geuning. Sanes tahan harga itar. Upami bade disebatkeun oge tahan gogoda. Margi teu mustahil ieu teh mangrupi gogoda rancana. Anu tangtos mamalana bakal ngaebkeun diri Kang Andi pribadi. Pirakan imung mendakan wungkul. Mendakan nu tos dipiboga deungeun dina jalan nu teu wajar itar. Tangtos bakal kenging bebendon pangeran. Nyaritana kitu teh bari pinuh ku kapastian. Sapertos nu luasan geuning. Teu bade luluasan kumaha atuh itar. Kang Andi ayeuna teh teu benten we ditangkal nu ngarang-rangan murag daun. Tau upami keukeuh peuteukeuh Kang Andi ngagugu karepna hate. Sami we sareng anjing ngagogogan kalong. Dijawab kitu teh. Jep nyitar siah teu nyarita deui. Manehna terus tungkul bari uyak-uyak ngome tungtung samak. Bari lalembutanana mah kumalayang ngilik-ngilik tapak lacak nu geus lawas kaliwat. Nu geus jauh tinggalin teu kabawa ku nyurungkuina waktu. Tapi tetep we pageuh maneh lengket masket dina hate. Anu mangsa ayeuna ngan saukur mangrupa gambaran nu moal musnah sapanjang bisa ngarenghap keneh gumelar di pawenangan. Bray, kasawangna dina implengan waktu patepung jeung Andi anu munggaran. Di kebon keur waktu manehanana ngaheureuyan manuk. Disambung ku kajadian-kajadian nu teu kurang-kurang ngagarisna kana ati. Komo waktu keur paduduaan di situ cangkuang mah. Anu mun dirarasakeun harita asa jauh naker manehna ayeuna nepi ka ngarandapan hiji kajadian nu kurang-kurang nama matak mondokeun pangharepan. Ras deui inget
karena caritaan Andi akhir-akhir ieu. Galindengna kana ceuli teu beda we ti cikahuripan nu nyegerkeun sakujur badan. Teu beda ti nu mere cai keur waktu ngarandapan halab-hab balukar katiga entak-entakan. Tapi kumanehna oge geus kasawang. Kitu peta teh Andi teh ngan sakadar pikeun ngajaga supaya tangkal ulah ngarang-rangan memeh usum. Nu ngandung harti ieu teh mangrupa hiji pangorbanan nu kacida beratna pikeun Andi mah. Lantaran ari jejeroanana mah Andi oge puguh teu beda we jeung manehanana. Pada-pada keur keuring hate teu beda ti nu disasaak. Ieu sababna matak manehanana teu daek narima waktu Andi ngebrehkeun eusi hatena. Andi atuh nya kitu keneh. Mireungeuh nyitar siah terus ngahulang teh. Manehna oge jep we deui kabawakeun cicing. Teretetna mah aya. Manen harita rek ngedalkeun deui eusi hate anu geus diebrekeun waktu ti heula. Tapi dipikir deui asa kurang merenah. Eukeur mah geus maju ka peuting, turug-turug paur kadengeun ku Ki Jantra jeung ku Maijah. Ku kituna hatena jadi murengkeun deui. Nu hantukna mah itu ieu pahaneng-heneng bangun nu geus beak picaritaeun. Nepi ka waktu nyitar siah ngoloyong ka pangkengna, itu ieu teu ngaluarkeun deui caritaan sanajan ukur sakecap. Tapi ari dina masing-masing hatena mah itu ieu oge pada ngagorah ngawangun geurentes hate nu taya angeus-angeusna. Nu kadengena ukur ku masing-masing ceuli batina, kaluar mah sakecap oge taya nu ebreh. Kanca dangu sadayana mireungeuh gidigna nu ngadudud teu beda ti nu marengan angin. Ceuk saha we aya nu nyangka aki-aki anu geus maju karopoh. Sakalian manggihan hahalang di jajalaneun tara ieu nyimpang malibir. Tapi belesat we di luncatan. Koleang. Awakna teh teu beda we ti kalakai katebak angin. Atuh dina clekna nincak taneuh saeutik oge teu nimbulkeun sora. Mun parang nincakna kana taneuh bejedug, ukur kebulna we tembong kaoyageun ku dampal suku. Pikeun nu geus wawuh mah geus teu bireuk deui, nyaeta pamajid. Di Cicapar mah Saurang ge taya nu nyangka yen sakadar mitra dalitna gumilar. Tapi kitu pada nyarangkana teh kapi-kapi kasepuhan. Rerehan ti Aki Salhapi. Malah aya oge nu boga sangkaan yen pamajid teh bapana Nyi Arum. Harita teh pamajid kalawan dibarengan ku Wijana Katut Widarma. Inditna ti Cipancar teh nyaeta pikeun nedunan janji pasinena tea. Deuk manggihan nu jadi guru nyaeta Aki Musani nu ayeuna geus kabuktian manggolna di lembur Tambak Baya. Tina ku hayang geura nepi ka panenjoan. Lumakuna teh estuning teu beda we ti nu rurusuhan. Mata kripuh nu nuturkeun. Saperti Wijana, sanajan bener manehanana mah terus bisa ngabarengan gigireun. Tapi katempona bangun nu kacida ngarasa ripuhna. Teu sirikna ti babaranting. Ngan Widarma nyata-nyata teu bisa ngimbangan gidigna pamajid. Manehna mah mineng tinggalin. Mun hayang barang kapaksa kudu ngadaregdeg ngagunakeun lengkah 1000. Ku kituna pikeun manehanana mah lain deui ngarasa ripuhna. Kudu dedereg-degan. Teu beda we ti budak nu keur ngudag langlayangan leupas. Aki Wijana nyarita bari renghapna mah teu wudu mani ngahegak. Waktos sareng Aki Musani teh nuju di mana Aki? Di daerah Cirebon jangjana. Di daerah pasisianana jelas nama di kampung Trusmi. Upama urang ti dieu mah samemehna asup ka jero dayeuh.
tebih keningnya Aki. Dupi Aki kawitna teh urang ditu deh. Wijana terus tetelepek. Ti ditu Aki oge, ngan Aki mah di Limbangan. Terasna ngumara di Cibalieur nya Aki. Nya, nuturkeun pamajikan Aki. Tapi nya eta geuning nu dituturkeun teh teulana umurna. Mimiti anak Aki anu ngan hiji-hijina ninggalkeun. Teh kungsi lila indungna nuturkeun. Tungtung nama Aki teh cuang cieung di pangumbaraan. Tapi Aki teh geus kapalang betah terus we teu incah balilahan deui. Incah-incah nya nuturkeun Abah hideep ka Cicapar. Namun Aki waktos kamari ieu Aki tepang sareng Aki uda. Geuning nyebatna ka Aki teh. Sanes nyebat Aki Ajid. Wijana terus-terusan tatanya. Aya untungna dibawa ngobrol teh. Lantaran ayeuna mah pamajid teh lempangna teu gancang teuing. Wituna Widarma bisa marengan kalawan tumanina henteu kudu sarabat-sarabat kawas tadi. Memang ngaran Aki nu sabenerna eta teh. Suangsa ngaran Aki teh. Disebut Majid soal teh bane we katelah kudu jadi anak. Pamajid sanggeus nyarita bangun terus ngahuleng. Rupana bae ari diungkap deui sajarah baheula teh wudu nungtun kainget kanu geus lawas kaliwat. Anu tetep ngagaris dina ati mangrupa tapak lacak nu matak nyuat-nyuat. Nu antukna bisa nimbulkeun rasa kelar jeung kagagas. Kagugah deui lalakon jaman keur ngora. Nu teu leupas tina rasa suka duka, senang, susah, seuri, ceurik nu memang jadi badana manusia hirup. Ganja dangu dipake ngobrol mah teu karasa deui nyaho-nyaho geus anyog we ka lembur Batu Gede. Jolna ti jalan torobosan, nu ti dituna langsung ti Tanjung Pura. Datang-datang ke Panenjoan, kabeneran pamardaka aya keneh. Ngahaja teu buru-buru balik ka Tangulun, lantaran ngadaguan heula pamajid, pikeun init bebarengan ka Tambak Bayatea. Alusna teu kungsi heula torojol di Andi jeung Ki Jantra. Memang geus asak dipasinikeun yen poe eta sarerea bakal mokprok di Panenjoan. Atuh ngadadak di imahna Ki Surdi teh jadi haneuteun. Pamardaka jeung pamajid ngadarongengna teu sirikna moho nembongkeun ka sono. Dieuyeub-euyeub ku Ki Jantra jeung ku Ki Surdi, ditambah disemah-semah nu ngahaja manggihan nyaeta Ki Jatma Kemed Katut Bopeng. Nu antukna jukut laut Jampang Karang sarerea ager-ageran ngawangun catur nu pinuh ku Sukabunga. Ngan Andi Wijana Katut Widarma ngadarongengna teh masih dipipir tiluan ngariung sarta dariukna ngan saukur di dadamparan ku batu. Sedang si Ruyuk nu harita geus cager bener. Jangjangna geus sabiasa deui. Teu jauh tinu keur ngariung. Tetelenenan we ucelag acrog teu daek reureuh. Sanajan ukur sato sifatna, tapi nalurina cukup ngarti yen ieu jalma nu duaan teh ayeuna mah geus lain mangrupa musuh deui. Da buktina mani uplek ngadarongeng jeung dununganana. Anu matak manehna oge jol-jolin heuk we teu nembongkeun semu-semu anu ngamusuh saperti ti heula-heula. Icesna keur Andi mah boga kukutan teh. Belana kadunungan deui, estuning kumata kaget. Ban waktu Kang Jana harita teh ya, kurang-kurangna mah teu bisa hoja. Sugan teh naon, jojo nangkod we kana sirah. Panyana teh dirawu kelong. Wijana ditungtungan ku ngahehe. Ngaguar lalakon waktu patelak nu munggaran jeung Ani. Kapan harita teh manehna kungsi di Tarajang ku si Ruyuk. Nya jan, kuring mah komo. Kurang-kurang nama beungeut raca tah di kurisan kukukuna. Malah antuk nama kapan nepi ka ti gudubragna kana gawir.
bis we dikurebkeun. Widarma mairan sarua di manehna oge bari ngahehe. Lumayan we Kang Jana. Nya kitu manehna teh bisa dianalkeun sakalieun kasalempek. Ngan eta matak susahna teh ari dibawa initan teh sok ngagempurkeun lemur-lemur nu kaliwatan. Hayam-hayam teh ting barakatak we ting serebet telumpatan. Andi kabawakeun ngahehe. Atuh hirungna rada beukah. Dumeh ciruyuk pada muji. Tapi tara ari ganggu mah eta teh Andi. Wijana ngaret ka ciruyuk, ret deui ka Andi. Tetep bari dibarengan ku pasemon nu bear marah mai. Teu jiga-jiga ka urut lawan patelak. Tara ari kanyahoan mah Kang Jana. Nya ari tukangeun mah. Piraku ieu poho kana kabeuki atuh. Andi ngaheh deui. Atuh meureun sabataha rabulna kadarieu anu marenta ganti ni. Piraku we teu udulan mangka-mangka pan harga hayam teh lain murah-murah. Wijana bari neuteup ka Andi sarta seurina teu leungit-leungit. Berkah Kang Jana teu aya saurang-urang acan. Da pinter atuh ciruyuk mah. Tara ieu bebeja kanu bogana. Ari eta dikukutna teh tikeur sagede kumaha Andi. Widarma terus tetelepek ngerasa heran tuh da. Aya heulang mana ijes-ijes teuing. Tos gede kitu we Kang Wid. Kawasna bae manehna teh tadina oge heulang kukut. Mana jol-jol ijes oge. Ari eta mimiti kapanggihna keur kumaha. Kapanggihna teh keur diselap sukuna teh kana batu. Di ditu tuh dipacirayakan. Ari geus ditulungan beuh teu daek ingkah. Terus we nuturkeun nepi ka ayeuna. Alah, untung atunya. Eta kabeneranna teh teu kudu hese ngawarah. Resep uga oge ari boga kukutan nu beunang diandalkeun teh. Sakalian urang kasarempek ku musuh. Kapan dina bebelana teu beda we ti manusa we kawanina teh. Kang Jana oge boga. Ngan ieu mah monyet. Ngaranna si Rawun, canak abah ti Pakidulan. Ngan hanjakalna teh geus kolot, jadi teu bisa dibawa. Iceusna jeung bebela deui. Lain deui lumayana. Wijana bari ngareret ka ciruyuk. Sabot keur kitu, torojol Ki Jantra nyampeurkeun ka tukang. Ngahaja neang Andi katut nu duaan disina arasup ka jero imah. Atuh teu talangke deui sarea blas-blus ka jero. Ari breh teh si horeng dahareun geus diambengkeun. Brak we sarerea huap lingkung bangun nu narima teu naker. Komo kemet jeung bopeng mah. Duanana mani ngahimel kawas nu mamayu we hudang gering. Dalaharna teh teu sirikna balap pakesit-kesit sarta pagede-gede huap. Poe eta mah nu rek nyanyabaan teh ngandeg heula di panenjoan. Eukeur mah geus beurang teuing, ulah-ulah mata kaburitan di jalan. Turug-turug deui awakna karasa lain deui lungsena. Mentas lumaku terus deusian bet matak nungtun marelak heuai hayang ngagoler. Andi mah jeung Wijana katut Widarma. Sarengsena dalahar teh terus we katarukang deui. Tapi di dinyana teu lila. Terus tiluanana ka jalan. Bus ka jalan torobosan anu brasna ka jalan nu kacisaat. Beh ditueun lemur batu gede. Susuganan we kawenehan Pasarandog jeung si Jakalara. Tapi da puguh karna mah sabaturna. Harita teh tacan ingkah di daerah Gunung Kancing. Mesing hantam di kulibek oge, moal bisa kapanggih. Aduh, kanca. Cak. Ih carita
urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang Tunda di Hanjuang Siang, teudeun di Handeuleum Sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.